Pendra barang nuju raos impawacana di salwating pagelaran Jawi sapratane pun ieu eman lulumpatan ti patamanan wireh di patamanan aya kajadian sampurasun kaula nuhun sampurasun ngasian katinang ati kumulung nageter ati gumulung nageter ati ngaruntuy malati suci Ibu Eli ngaruntuy malati suci nulampah yuni atina Pak Haji Ade Dharma gancangka gendam rasana teuningan mamalana ngaruang jiwa ragana umurang pinangki diri kiranya ibu hajah engkau nurmala tong dipake cerik ati Waeman di Cisewu aya urang sing ageng tumampi eta jian ti Gusti Pak Haji Dede Hermawan eta jian ti Gusti dan lenyep ing netra danan jaya sang hyang rawit katawengan awor lan mega potara Arjuna panengah Panawa Baluang ku ayana Sri Batara Kresna oge Gatot Kaca kawuwuh rawuhna anu seserahkan ti nagara Astina tepi noda ngahaturkeun sembahaturan rawuh kohonyuk panjenengan Kangjeng Rama ti Sokalima oge tamu-tamu sadayana ti nagara Astina tekantun Raka Batara oge Gatot Kaca nuhun Nyai nuhun paman atas nami anak-anak jeung incu sawang sulna kalayan hapun tena anu kasuhun wireh mang dina waktu ayeuna nyumponan kana janji pasini saminggu anu parantos kalangkung ngalamar wantun soteh ngalamar jelaran manguping wireh Gatot Kaca parantos dibatakeun wireh
tuang putri teh parantos teu aya kabeberat anu mawi Purwa Mang dongkap ka dieu teh nyumponan kana janji wireh eta pergiwa teh bakal menang jodoh jeung tibatan urang kudu pecah jeung baraya tiba heula jeung urang Kurawa teh parasea wae ai katalian ku jadi besan mapiraku make jeung kudu parasea tak mang teh jelaran Anger Prabu Siyudana teh tiasa ka dieu jelaran Anger Prabu Siyudana teh nuju angkat ka itu ka Aceh nyaeta nyaksian anu nyumbang bencana alam teh jeung korban tsunami jadi kapaksa ngawakilkeun ka Mang ieu calon panganten dibantu nyaeta Mandra Komara dina waktu ayeuna sok buru-buru gerarengsekeun geura pinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan Mang bakal jadi saksina rupina engke resesi nama Anger Prabu Siyudana bakal sumbing palain anggap naon 7 penting kebudayaan teh urang teh mongkeun sisiren negara orang teh beunghar ku budaya dog-dog reog lain angklung calung seni tradisi ngadu domba jeung sajabana tuh ulah sote ngadu hayam sebab eta masuk udak-udak polisi sebab eta mah aya unsur judi pelawak SOS dipanggil gitu malihan pun anak Aswata mama jadi KDI mung Aswata mah ngiring KDI teh aya nu SMS jadi we KDC gitu sok buru-buru kasep oke Anger Batara nyuhunkeun anu merestuna bae ti Anger Batara mudah-mudahan ieu pun incu Mandra Komara anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana rimitan mudah-mudahan sing aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddatur warahmah mudah-mudahan paman awet duriatna awet jodohna panjang umurna loba rezekina mudah-mudahan oke Gatot Kaca ulah leutik hate cu keun da awewe malu bakene daw aya kukutan amang lah dikawinkeun cenah naon nya keun bae goreng patut oge tapi bersih awakna mah nya kitu pinodama kaulanu atuh mudah-mudahan bae naon rupihal anu dicita-cita pamaksadan pun anak anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan pergiwa ka Mandra Komara muga-muga sadayana anu samirawuh disuhunkeun doa restuna bae mudah-mudahan bae ya juragan Gatot Kaca nyebut mudah-mudahan teh ini hamar dumareuda nyeri jahat teh aing lu ai bapak dewe ka mana ye euy ieu jang tah di dinya mah cicing kolot mah cicing ulah nolol-nolol ka dieu cicing lir pendra barang nuju raos impawat sana di salwating pagelaran Jawi sapratane pun ieu man lulumpatan ti patamanan wireh di patamanan aya kajadian sampurasun kaulanun sampurasun aya nangka ngahaturkeun sembah baktos kunyuk panjenengan aya naon ieu teh man aya naon ieu aya naon jeung lompatannya budak teh budak teh mana teh ieu teh anu sok ngahias pun anak oh tukang hias jajar ngawi atuh geulis aduh sarua tukang hias mah jeung Bu Iam nya hak nuhun ieu teh pembantu di dieu timalan geulis budak teh nya heueuh ngan ngaheureuyan eta mah sigara tulus donna teh modarna bae Cireumeuh kitu kolot-kolot lain rasana teh kadek 18 tahun bari euy
aya naon sadaya kaula nu nyangakeun beuheung tagar tek-tekeun suku genteng blokeun bade siksik di damal cai dicacak di walang-walang naon wireh kaula teh nyarengan tuang putri nyaeta nen pergiwa amengan di Patamanan terus tuluy atuh naha kaula nun aya gayabag teh ti luhur aya makhluk ngagayabag tuang putri teh kaula nun dicana ka awang-awang jejerita nyuhunkeun tulung da kaula teh pangawakan awewe kedah kumaha ngan ukur tiasa ngajerit yang minta tulung sadaya kaula nun tuang putri dicanaku hiji makhluk ngagaya bakti awang-awang aduh bingung oi aduh waduh lah jang aya kejadian di Patamanan cenah putri anu maok panganten awewe anu maok walah silaka dulu euy dedengean teh si pergiwa aya nu ngiwat timalan kaula nu kurang ajarna atuh teu balik teh aduh sadaya kaula nu nepi ka kitu-kitu na ngasuh teh sia alah yai eta teh awewe yai mata kuawartos oge eta teh si kapan eta teh awewe teh budak terek dikawinkeun der dibawa ulin ka Patamanan ayeuna anu ngajakan kaula nun nepi ka kitu-kitu aduh naon ieu teh paman panganten awewe anu maling waduh moal henteu dibawa nate ka mana awang-awang kaula nu kaluhur aduh Raka Batara aduh kumaha geuningan Kangjeng Rama wireh pun anakna ge aya nu ngiwat kumaha pijadieunana parantos ieu ahna make jeung kudu kaget ulah kaget kasep da moal saha deui atuh nah kumaha kieu numutkeun laporan ti man bieu hei ka dieu Malik entong nongongan wae ka dieu pangapunten Gusti ari eta anu nyokot pergiwa teh di belah mana sumpingna teh ti luhur timbalan hartina eta makhluk teh bisa ngamah jomantara timbalan geus sakitu ngomong mah sok itu kabos ampun teh kadangu ku Arjuna naon yen eta anu nyokot awewe teh cenah ti luhur timbalan tak mangdek nanyakeun ayeuna aya jelema anu bisa ngapung di urang saha waduh anu tiasa ngamah jomantara mah lintang tipun anak Gatot Kaca teh geuning kahiji kitu kadua ari memeh dikawinkeun ka Mantra Komara eta pergiwa kungsi boga kabogoh boga bebene kantenan hahadeanana pergiwa jeung saha harita sareng pun anak Gatot Kaca sakitu emang mananyakeun teh da moal aya ngajurig nu teu kadeuleu jurig nu teu kadeuleu mah kaitu ka pemburu hantu da aya teh mah ahlina neangan naon neangan hantu mah geus dina botol por kuntu karitu ngular gagah karitu mah leungit bangsat aya palingna moal ka saha nuding si eta urut ka bogohna si eta nu bisa ngapung budak awewe dipaok di babana kaluhur dek nuding ka saha alah cilaka euy nya ceuk aing oge di jelema mah sok nete semplek ninjak semplak da leuheung keneh teh semplek ninjak waduk aing mah cilaka euy bakal papanjangan ieu ributan bakal panjang ribut